Ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba. Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu uni ningali Kangjeng Nabi, man ismuk, saha ngaran anjeun, padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna ku kasetna gantengna pinterna trampilna tangkasna sehingga jelema harerang ditaros ai ente saha ngaran, ana Muhammad. Isukna ditanya deui, man ismuk, kudu sejen, ai anjeun saha ngaran, ana Ahmad. Masyaallah kari. Isukna deui ditanya deui, man ismuk, padahal mah nyarahoan di Mekah teh ku taajub lah ditanya deui, ai ente saha ngaran, ana Toha. Isukna ditanya deui, man ismuk, saha anjeun teh, ana Yasin. Ya Allah. Isukna ditanya deui, man ismuk, ari ente saha ngaran, ana Al-Mahidunub. Isukna ditanya deui, man ismuk, ai ente saha ngaran, ana Al-Hasyir. Isukna ditanya deui, man ismuk, ana Ar-Rauf. Ditanya deui isukna, ana Ar-Rahim. Isukna ditanya deui, ana Siraj. Isukna aya nu deui, man ismuk, ana Munir. Ditanya deui, man ismuk, ente saha ngaran, ana Muddatsir. Aya deui nu narnya deui, man ismuk, hebat-hebat deui, ente saha ngaran, ana Muzammil. Aya deui nu nanya, man ismuk, saha sih ngaran antum, ngaran ente, ana Mudzakir. Oh, lo baca sangaranna. Nah, lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar, aya di jero hate, di jauh kene Kangjeng Nabi geus ngagerokeun. Woi, tertera di kalbumu ada kumisku. Ya Allah, panai urang mah lain. Di hatimu ada karung goning. Wah, Masya Allah kari. Pohara. Komodo Haji Nasir mah, di hatimu ada SPPT. Hanya hoan. Tertera ya. Ya Allah ya Rabb. Kanya hoan. Nah, Kangjeng Nabi rahmat menyorot ka urangkeun. Urang mah nyahona ngan ge Muhammad, urang mah nyahona ngan ge Ahmad, urang mah nyahona Toha, Yasin. Tuh masalah geus. Sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sorangan di kamar. Urang mah daek maca kos kitu aya cau. Nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cau. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang. Ya Nabi salam. Lamun cauna cau emas nu kadake ya Nabi salam. Kok maji pendi malah mun sueunan naon mun nya mah heuai bae. Cak Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya, sok Kangjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara. Masya Allah. Nah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah. Lamun teu bisa 4444, 444. 44. Masih loba kene. Atuh dasar sia mah kudu disukurkeun ka sumur pareum. 44 teu kuat, Masya Allah. Ngajual karung mah mun 40 ya. Geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini jangan makan ya dai ya. Ai baca sholawat 40 teu kuat. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah, ilah Kangjeng Nabi wayahna bantu salat mah 11 bae mamaca. Teu kuat cenah kieu 11 mah 7. Asal 7 ge cenah teu kuat 3. Asal cenah 3 ge teu ai sia hayang naon sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, baca sholawat nu urang resep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngaranna sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum.
atas pendek tinjen tamu kema atuh eta terus dibaca urang yang ngaji Allahumma sholli ala coba ayo kebecus budak Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui ya Allah ya Rabb Masya Allah nah baca kurang salawat nu mana bae nah ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi Masya Allah karim ganteng katingali ganteng kulit abyadha musyarraban bihumratin putih campur kemerah-merahan ya Allah urang lamun ngadenge kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros begitu ningali urang ka Haji Pandi ya karim ieu si kulit naon ieu ya taurat saoman buruk atuh hese Masya Allah kan sakieu ge dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam pasti totol-totol teh mah aya lah ya Allah dan Nabi mah hideung manis maksudnya hideung kereta api banyak yang nunggu ieu ya karim nah ieu kulitna Kangjeng Nabi geus saya caritakeun aya nu mantap ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hideung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gileg da hareupeun kaca ya Allah tambahan kuno beureum beureum teuing ku hari ku ungu kaluar teh jadi Persita ya aing nangis sia Masya Allah karim ya kulit Kangjeng parah ya Allah ya Rabb musyarraban bihumrat wasi'al ainain socana rada ageun zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh apa naya julukan di parahyangan be beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci atuh pan ieu mah lain celi lenci ieu mah celi curak garana celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek celi lenci batak lamun orok keluar cerita rancung geus pinter ya Pak iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing Masya Allah karim nah kemudian ieu baca kurang parahyangan Masya Allah kitu gado endog sapotong ya Allah sok aya semua aya ieu saeutik teh ngaranna gado endog sapotong ari ieu mah endog naon coba atuh ieu mah endog buruk cangkeng biola iya kari Masya Allah bitis buah jantung eta parahyangan anu urang pondok papan ieu mah buah nangka kabeh ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu alqomati sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing henteu kuru teuing henteu kudu urang lamun Haji Padi mah atuh kikian kieu nanaonan saanu resepeun si awak modal kos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang tapi lumayan sakieu lumayan nah inilah Kangjeng tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik
cek sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran kangjeng misalnya kangjeng ngariung jeung nu pendek pundak kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendek hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu kangjeng mah calik bae biasa aya deui jangkung pahara sumping tetep bae begitu calik kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban kangjeng di antara keistimewaan kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung kangjeng tiis kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung kangjeng tiis adem zahiron wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poe na bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isinen wayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku padon peta si eta mah saha ta si eta eta ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan we kakerepekan kanjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat masyaallah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajen kumaha ge kula masuk inget Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh simana maneh Suwaibah oh tas nyusuan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abi Lahab mana nyusuan sok susuan ka ditu bungah biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kecaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabiu watab terus ada coba catat dah teu apal tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab guys ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka mah di neraka ngagolotrok dan karasana tiis model bahkan diangkat cek sakaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta kubunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teh iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah
atuh tuh kena naon teh kana neraka ieu serah tuh serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan pohara sakitu teu iman tiis atuh komo urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan ende maju imbang amal salat teu husuk rek zakat tilok rek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kencang teu daekeun ka katu teu daekeun cek malaikat mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng kela ditanya kan Haji Pendi mumun osok muludan kan wih atuh osok abdi Masya Allah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa ente sih setengah lah Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan lain haji solihin besi kayak aing tah solihin tah besi kitu lain solihin mah jadi bisa ka surga sorangan ahli ibadah mah bisa ka surga sorangan nyana langsung ka surga ari ieu syafaat jang saha jang anu disna ka neraka tah disafaatan ku Kangjeng nu penting iman iyalah urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan Masya Allah karim ulah sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kudu sok ngadengewe teh sorasa jore amat lulumpatan tah minta pertulungan coba cak Haji PDK Nabi elut pun Nabi elut hese coba suara sakit tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana Abu Jahal belajarna di nyana Haji Nasir hijana Haji Pendi tetaramat Kabogor lain orang belajar cimande dagang salak di dia kiciwan melulu kemenang mani kerpek kadal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa orang dagang salak di Bogor iya duduan itu beres we tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah golok panjang jasa cabut pendek golok udah panjang udah gesieun tuh Haji Pendek golok panjang amat ya Masya Allah sajungka jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jangan nipu lain kawe bae nipu lain ke pemerintah bae nipu golok pakai nipu iya jalan mana saruana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok Masya Allah kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ke maksudnya paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong nah si Rukana
gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana jangkung gede jelemana pas samprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat cakru karamad aing keheul ka dia dikerumuni manusia disegani manusia dipakai karesep ku manusia dek lompat ke mana dia pernah karangkas nas balik ngaran dia itu poteskeun dia tinyawa dia kain ngaing guru pencani Mekah eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh Bu Jahal Abu Lahab anak buah aing ayo sia di ka mana lompat cek Kanjeng Nabi hayu orang adu kekuatan jah ngalawan dia hayu sok orang adu kekuatan saha coba nu eleh wow eta kirukanah langsung ninju pereutna geus segede kalapa rukanah masyaallah asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut dikieukeun pae bae ku gagah-gagah heuh langsung balepak bae Haji Nasir mah kena angin adok ngagulibes gagahnya seru karang tebar jawara geledegan Masya Allah karim Kanjeng langsung ningali permainan rukana tenang Kanjeng begitu leungeunna datang ke Kanjeng cekal ke Kanjeng begitu dicekal awakna ke Kanjeng dicekal sakitu gedena mungkin sakintal setengah maya rukana diangkat ku Kanjeng Nabi set kalau dikubayar gua kata Kanjeng Nabi langsung ditutupkan atuh kapoekan Kanjeng Nabi sidak kebek sidak gagah begitu udah dulunya nah remeng-remeng aya kene dia emang didinya udah coba-coba sih ayo cak Muhammad udah cek Kanjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kanjeng kieu si dakep langsung ditijuan ku kirukana deuk sadaekna memehna malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan si dakep begitu ditijuan langsung ke kirukana Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim acun ieu mah budak ja nyawa si acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin siap kuaing aing make tanaga batin nang dicisokak pelor geus dahar ku aing gabah geus dahar ku aing ampun poare teh cisoka poare langsung dibetenkeun Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan kapacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datangkan geus sajang nang oleh pas raya terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir saha eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakara umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202
dibaca dengan ulah napas. Kira-kira tuh Haji Nasir langsung tuh. Macana 202. Pokos aya jelema usahana keur ngajejes. Usaha keur ngajejes, bingung nyana ngobrol jeung anakna. Nak, usaha abah ieu keur kieu bae nya. Heeh, ceuk gana ieu. Boro-boro ngagedean urang hutan tungtung nama. Ieu mah wasa potong nyanaknya. Heeh, ceuk gana ieu. Kumaha kaharepna ieu urang? Jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah. Datang, begitu datang. Tata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna. Duh, itu ti jauh kene aya kiai. Asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu. Lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan, tetapi urang keur riweuh. Datang sasalaman. Ngomong kieu je Kiai Husain. Sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat. Lantaran atuh lah sakumaha nu tadi diobrolkeun mah je kadangnya. Ti jauh kene wali mah nyahoan penting sing ade. Wali mah nyahoan. Nyana beureum beungeut. Beureum tetep jujur urang ka imah. Ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani. Ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am. Surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae teh ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih tidak kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husain teh datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah tidak yakin ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca matak make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi akarang dibahas cenah hese deuk mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu ditungtun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi kakek gue lebih jahat dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya kari nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat nah tenar
kahebatan Kangjeng, kagagahan Kangjeng, kasep aya di Kangjeng, ganteng aya di Kangjeng, gagah aya di Kangjeng, pinter aya di Kangjeng, cerdik aya di Kangjeng. Wah, segala aya di Kangjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kangjeng seubeuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeuh. Urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir, belu. Ai lapar bantengan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kangjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoa lah Kangjeng ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hamba Gusti dibere kasep, dibere ganteng, dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi, ulah jadi fitnah ka gantengan abdi. Sakumaha fitnah kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula, sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula, jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara. Sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain. Amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah. Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang da Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang leuleuh beungeutna ge. Datang ka embung urang. Kitulah Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb, kasep Kangjeng teh. Nah, iyalah Kangjeng membawa rahmat. Membawa rahmat. Maksudna kumaha? Bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus. Rahmatna terus ke kampung urang sehingga urang nyaho, oh pangeran teh Allah. Besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi, rasul terakhir teh Kangjeng Nabi. Rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero. Urang apal ku ari nabi urang, nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng. Besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh. Kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh moal beres. Aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji. Begitu ngalah wudu, pas ngalah wudu caina kurang. Pas mejehna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai. Bodoh kan? Akhirnya tetep baiknya ada salat ke masjid. Begitu salat dengke. Salat ada dengke ieu dikaluhurkeun hiji. Allah dengke Allah. Sabelah maksudna. Nu ieu doang nu napak ieu henteu. Lo ditaranyakeun ku dosen ke di salat teh nanya sih eta kunaon sih dengke. Masya Allah aya ge lamun aya di huru hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat, besi aya nu hajat. Wow, aya golek, aya naon. Urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur. Salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting. Kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan. Masya Allah. Tan matak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi. Kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah. Salatna sabelah doang kitu tah. Sabelah napak, sabelah jengke. Baca ayatna mah dikeun aing mah. Geus mah baca bae deui. Teu. Eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan. Aya nyaho coba wiridan ti almarhum. Dibaca teh ku kula bari jengke. Maksudna salat suratna eta. Rakaat kadua suratna eta, bari jengke setengah jam salatna. Jadi 20 menit ruku, 20 menit urang jengke tah. Bangsa anu boga penyakit darah tinggi, darah rendah moal beres. Bener eta. Kakarek sarakaat naik ke 2 rakaat geldug. Wah, hebat aing yo.
dijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimana gajeun teu dipake ku kula paling ge paran teh lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula hajat Haji Epi ber cak nyana ieu doa ti kiai dibaca ku jan Rabbi firli kaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat teh kira teh menang pisan nanti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak aja pinggir geus ulah ngadoa geus ulah ngadoa lah pati mah acak-acakan cak kieu acak-acakan kabeh barang nyana teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nyana jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaman teu kukudang ya dasar cililenci nah nyana salat isya beulah ieu dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres salat ditanya sia salat kunaon eta tadi ulah sok ulah tanya salat bae sih cek nyana teh lain kabehan dijaduan apa kayak masih jam mainnya hiji aing wudu cek nyana teh di keran pas di kubah ieu eueuh caina mantap teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta garana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantap aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui ada nah banyak sih dilangsungkan baik kan itu batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus kajajar deuk takbir imam can takbir sih nyana tetep we kieu bae datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam jagana nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu imaman nu sejen aing ti tadi dieu pan opo eta nggak rusak kakak ieu bodoh karena lu baca kula datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat nyorot masyaallah matak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ka ulu salat deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ke Madinah begitu di Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana nage ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masjid meureun di zaman Kangjeng mah saya aya anak ngan di sisina aya tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nyana teh kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi
ente salat samangka hah izin atuh cak Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cak Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka kangjengna